Ari ngaos Al-Quran dibarengan jeung seni nama ibu nikmatur indah. Alhamdulillah. Pepatah pujangga mengatakan dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan terasa mudah, dan dengan seni hidup ini akan menjadi indah, akan menjadi indah. Alhamdulillah. Ulah mentang-mentang dengan seni hidup ini menjadi indah. Ibu belajar lagu Al-Quran henteu pernah. Bedah ngadenge cek Arjuna dengan seni hidup ini menjadi indah. Datang malam Jumaah belak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun can pogo bisa sia. Ngeunaheun ngan pagawean kitu teh teu ecreg, nu paurna sok sieun ku ibu-ibu anu resep lagu Sunda. Eta mah ngaji Al-Qur'an make lagu Sunda. Aro'aitan ladzi yukadzibu bidin padzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun hese mikirna oge teh. Ngan pagawean kitu teh teu ecreg. Kenapa? Sabab salah nempatkeun mah. Kangaran-ngaran salah nempatkeun boro-boro di akhirat, di dunia keneh ge cilaka. Contoh, emak ka pasar make tiung dina bujur pantes teu? Ai torolong teh si abah ka pasar make solempak dina sirah pantes teu? Pantes teu? Henteu naha make teu pantes. Sabab salah nempatkeun, salah nempat. Dan kadede ibu ulah mentang-mentang ibu geus resep kana seni baca Al-Qur'an. Komo ku Kang Haji Sidik Kori Internasional lagamna ngarareunaheun, terinspirasi ngajarkeun lagu budak nga lagu Indonesia make lagu Quran. Contoh. Lagu Indonesia tapi make lagu Quran. Contohna kieu dengekeun. Lagu Indonesia make lagu dengekeun. Walonku wajalima lufa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Nggak serius surang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah ngajar dog sing halulang menyerikeun kabulusanana teh anu molohok teureun-eureun nu nyoho HP ka istigol ku HP-na masing-masing. Coba bareng-bareng atuh zikrullah Allah ike heula nah put tah mah nu alus atuh kan aya anu make kabel we nya butut teh kayaknya. Halo. Halus ya. Cek halo. Oh iya mana? Cek hanet ya maka. Cek 1 2. Mereka ini bareng-bareng ah. Allah sing kompaknya siap? Siap. Tak kitu ameh ngesang. Ya bapak-bapak ulah ulang-ulang wae kang di masjid molohok bae teh. Didoakeun ku kuring nu ngajawab Allah sing dibabarikeun usahana. Amin. Dijembarkeun rezekina. Amin. Tapi lamun hulang-hulang teu ngajawab Allah didoakeun muga-muga ngenyot ududna sing tibalik. Ya ibu-ibu ge sarwa ya neng nu garelis ngajawab Allah. Mudah-mudahan salakina sing balager amin. Neng anu masih kene mondok sing berkah ilmu na amin. Ibu-ibu teu ngajawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Geus tong dioprek bae Kang cicingkeun leungeunna bae nya cicingkeun. Balikan deui sing kompak siap? Siap? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kang meni lunyu aing ngabangun urutnya bak gorengan deh kayaknya.
bener gara nyabat gorengannya tulengan aing bau gorengan iya aing mah amit ya orang dia menit spesial miknya aing enta tisu coba mah aya tisu ya vokalisna meureun nyadar gorengan bae untung teu ngerebek kita sora mana tisu aya besok ka dieu deh aing unik aing pelap nage nu kieu di dieu orang bisa teh tuker mic tapi suarana kieu keun bisa tanu ieu tanu handap bisa teh tanu ieu tah cek aki teh cenah suarana cek geus kieu bener banget efekna tong ieu urut dia eta nya gorengan ih lemak eta nya bikin gendut itu cek efekna tong gede tingkang efek cek cek tong gede ting mikna kan diisi mah ai wae kieu heula naon saseuri kos nu ngarti bae naon saseuri di kos pengalaman ini cek 1 2 3 cek bareng-bareng sing kompak sing semangat siap keluarkan suarana demi kacintaan urang ka baginda Nabi mudah-mudahan barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah mudah-mudahan nu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin anu kadua barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing menangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad balikan bareng-bareng sing kompak sing semangat sing khusyuk keluarkan suarana demi kecintaan kita terhadap paduka Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi siap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua Allahumma salli ala wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Cek 1 2. Cek 1 2. Ya mal listrikna goreng meureun ya. Cek tuh goreng. Cek. Cek. Cek cek. Cek 1 2. Cek. Listrikna kurang naiknya di dieu mah nya. Jadi kana sona goreng ho. Ongko genset mah kuduna sae ieu. Cek. Cek cek 1 2. Cek siga nu kabel kurang nyecap gitu Kang apa kumaha ya? Cek. Cek cek 1 2. Kumaha ya? Jelas teu? Jentreh teu? Jelas pisan? Geus lamun geus alus geus bae kan nya. Cek. Cek 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 cek. Karena dah saya nawe geus peuting. Yang ngomong-ngomong siap ngupingkeun ceramah 1/2 jam siap? Iya. Cicing tong make mic dagor dia kuai. 1/2 jamnya siap? Sajam. 2 jam. 3 jam. Nepi ka subuh. Nya da aing teh wayang golek meureunannya. Tapi alhamdulillah sanajan bari kieu kayanana disimkuring dina ieu kesempatan ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan nu amar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kuring dina peuting ayeuna anu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ningali antusiasna urang dieu kana pangajian sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bahwa ningku luar biasa serentak kompak ngajawab kabeh ketika saya lontarkan satu pertanyaan. Ternyata orang dia mah sanggup ngadengekeun pangajian ti kuring mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius mak siap nepi ka subuh siap? Siap nepi ka subuh siap? Mangga emak jeung akang di dieu darariuk nepi ka subuh. Ya urang marek balik atuh mah. Doakeun sim kuringna sing sehat amin. Ya Allah ya Robbal. Namung ti payun anu puji sim kuring dipihormat kersana murotibil auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana amin. Wabil khusus segenap jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu panghapunten teu tiasa disebutkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung
babakan ieu sadayana ku jisim kuring dipihormat dipika seputur ditedak doana malah mandar urang doakeun heula ku urang sadayana mah Pak Kiai ajengan asatidah khususna nu hadir di patempatan muga-muga ku Allah sing diparanjangkeun umurna amin sing dicager-bagerkeun dohir batina digampilkeun milik rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-solehah para putra sinarang putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya robbal tekakantun aparatul pemerintahan minal adenal wilayah ilal a'lal wilayah wabil khusus aparatul pemerintah setempat baik RT RW Bapak Kades saumpamina aya para tokoh masyarakat, para tokoh terkemuka, teristimewa segenap jajaran para panitia PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya kagumi. Mudah-mudahan ya para panitia sing diberkahkan dunia rauh akhiratna amin. Tekakantun ibu kalih bapak sadayana oge neng bager kasep ujang gelis saroleh sadayana kujisim kuring dipika hormat kalayan sadayana raridolillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua panangana hadir di majelisna Allah tujuan daya sanes ibu bapak simkuring yakin sumpingna sadayana kaya patempatan tangtos kabeh pada boga tujuan anu mulia leres tebu leres Pak tu tingali kapayun urang lempengkeun heula itikadna sabab teh saeutik jelema berbondong-bondong sumping ka pangaosan ditanya ngajawab nama rek ngaji ditaros ngawaler nama bade ngaos tapi fakta jeung kanyataanna ala kadar ngedalkeun panasaran ungkul mah peda hayang nyaho nu mana Arjuna muda teh ari sugan teh jangkung badag aya rukutuk teh sagede leunca kendenya bunya nyanengnya leutik oge nu penting mah hirup bener teh letik oge ari dicocok masuk ngagedean betul cita-citana kahayangna setema teu tingali kapayun lempengkeun niatna hiji urang ka dieu teh dulur sejahayang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengka saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin anu kadua langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana nu samodel kieu moga-moga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin. Oge sim kuring nyuhunkeun ridho lillahi taala na urang duakeun heula dulur urang sadayana ngalangkungan bisuratil Fatihah berjamaah. Dulur urang anu kakeunaan ku gempa bumi 5,6 skala Richter Kabupaten Cianjur mah ngeri bu sim kuring ningali kieuna kulantaran memang sim kuring asli orang Cianjur mah nepi ka ayeuna pun biang diungsikeun ka Sukabumi karorompok di sim kuring saking ku ngeri-ngerina dampak tina eta gempa bumi 5,6 skala Richter ya Allah ya Robbana nu tadina beunghar ngadak-ngadak balangsak nu tadina jagjag ngadak-ngadak gering bahkan anu sehat wa afiat ngadak-ngadak maot naudzu puluhan pondok pesantren ala lancur puluhan santri mararaot ratusan warga mararaot bahkan teu kaitung korban mama ngeri teu ngilu perih teu hayang teu ka dieu kabagian gempana naudzubillahi min sing dijaga sing diraksa ku Allah we amin ya Allah ya Robbal padahal Cianjur itu adalah kota santri pasantren loba ya Allah ya Robbana tapi ketika geus leuwih loba nu maksiat Allah teu pilih kasih teu pandang bulu giliran geus dibencanakeun mah kabeh ikut merasakan betul
urang ngaos Fatihah sasarengan mudah-mudahan barokah aosan Fatihah nu dibacakeun ku urang sadayana di majelis maulid ieu. Ya Allah ya Robbana itu korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ku Gusti Allah sing dipaparinan kasobaran katawakalan amin, sing digampilkeun deui rezekina amin, anu malah mandar anu wafat mautna sing aya dina kaayaan husnul khotimah amin ya Allah ya Robbal amin. Itu kunaon kanya ngabalak-bak bae nya ala hadihi niyah walikulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Mudah-mudahan korban bencana di Kabupaten Cianjur pada khususna eta teh dulur urang sanagara, dulur urang saagama, dulur urang sa naon disebutna teh sapasundan, bener teu? Leres teu? Mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan kasobaran katawakalan amin, jembar rezekina nu imahna ancur sing babari milikna bisa ngabangun deui, usahana sing jaralan deui, nu warapat sing kaasupkeun maut syahid ya Allah ya Robbal. Anu terakhir jisim kuring munajat ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan naon rupa nu dikorbankeun ku urang sadayana timulai harta harti tanagi katut emutanana demi nyukseskeun ieu acara peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan ya Rob ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda amin amin ya Robbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cawerang tong hulang-hulang wae atuh bisi kasurupan. Coba bareng-bareng Allah. Siap? Siap. Sing kompak meh ngesang tuh tingali ka hareup di kodean. Leungeun meber nyebut Allah dimulai. Siap? Lamun can ngeupel wayahna ulah waka eureun. Setuju? Percobaan. 2 3 ngepel eureun. Ngepel 2 3 ya mantul, mantap betul. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kunaon mak panjang teuing tong maksakeun mak meuni tetega nepona ge ampura bunga haja di panjangan teh karunya ka orang babakan bisi aya orang babakan anu boga panyakit asma bin bengek mudah-mudahan isukan masing buru-buru pararaeh panyakitna amin. Denge kudu latutan geuna naon geus triweuh. Serius kembali ke lab. Matalul ladzina
amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Ngeunaheun teu? Raoseun teu? Alhamdulillah. Ari ngaos Al-Qur'an dibarengan jeung seni nama ibu nikmatur indah. Alhamdulillah. Pepatah pujangga mengatakan dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan terasa mudah, dan dengan seni hidup ini akan menjadi indah, akan menjadi indah. Alhamdulillah. Karena ulah mentang-mentang dengan seni hidup ini menjadi indah. Ibu belajar lagu Al-Quran henteu pernah. Pedah ngadenge cek Arjuna dengan seni hidup ini menjadi indah. Datang malam Jumaah belak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun can pogo bisa sia. Ngeunaheun ngan pagawean kitu teh teu ecrog, nu paurna sok sieun ku ibu-ibu anu resep lagu Sunda. Eta mah ngaji Al-Qur'an make lagu Sunda. Ara'aitan ladzi yukadzibu bidin padzalikal ladzi yad'ul yatim. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun hese mikirna oge teh. Ngan pagawean kitu teh teu ecreg. Kenapa? Sabab salah nempatkeun mah. Kangaran-ngaran salah nempatkeun boro-boro di akhirat, di dunia keneh ge cilaka. Contoh, emak ka pasar make tiung dina bujur pantes teu? Ai torolong teh si abah ka pasar make solempak dina sirah pantes teu? Pantes teu? Henteu naha make teu pantes. Sabab salah nempatkeun, salah nempat. Dan kadede ibu ulah mentang-mentang ibu geus resep kana seni baca Al-Qur'an. Komo ku Kang Haji Siti Kori Internasional lagamna ngarareunaheun, terinspirasi ngajarkeun lagu budak lagu Indonesia make lagu Quran. Contoh. Lagu Indonesia tapi make lagu Quran. Contohna kieu dengekeun. Lagu Indonesia make lagu dengekeun. Walonku wajalima lufa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon
hijau. Nggak serius surang aja. Kembali ke lab. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Misil-misil orang yang berinfak di jalan agama Allah, membantu membangun membantu membangun pondok pesan, membantu iuran maulid nabi, membantu iuran tabligh akbar, membantu iuran korban bencana, membantu fakir dan miskin, menyantuni anak yatim, membantu nini ampura ma ampura cima meni ampura ma ampura hoda nini maka bege ma sok pesimis gitu mak ngan ari di Arjuna mah nini rata-rata janda eta mah ari mah oh janda saminya ari jamu aya jamu nyaho jamu janda muda jahe aya jahe nyaho jahe janda herang jage aya jage janda geneuk apunten pangersa lain teh ari ngomong-ngomong janda teh umi sok inget kana pangalaman urang mah turun ceramah di Bekasi ngaji nama isuk ngaji nak menjelang duhur beres teh geuning peringatan Maulid Nabi jamaah ngayapak ngarebu di lapang acarana pas begitu turun ceramah eta janda umur 27 tahun irung mancung pipi koneng pokona mah nyamperkeun ka jisim kuring bari pok teh ngomong Pak Ustad hoyong selfie si goblok cek aing teh boga kaera ibu bade selfie engkin bae di bumi atuh daerah mah jamaah ngayapak ribuan apa kata umat coba sok majarkeun janjian jeung urang ibu nanti saja di situ kumaha ngajawabna Pak Ustad jangan bilang ibu teteh aja si goblok jentil cek aing teh langsung telobata tanya eta leungeunna ngaragama ngodok pesak gamisna sorangan bari tap mawa HP dibuka aplikasi kamera langsung dibuka ternyata dipercantik mah Pak Ustad noleh sebentar beres di foto eta nganuhunkeunana teh cukup ku biwir mah bari ngagabruk teh ka urang Pak Ustad hatur nuhun anjir cek aing teh atuh mending ngenyot Gusti kanda bingung arek dikitukeun pajarkeun kiai anarkis arek diantep kieu apa kata umat guys lakan tungtung nama ma abdi ge ngadoa da cek batur mah kiai bari ngajerit teh hate ka Allah bari kieu ya Allah sing lila geus ngaji deui kembali ke lab ibaratnya seperti menanam satu biji yang satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai yang 7 tangkai itu menjadi 100 biji alhamdulillah jadi kesimpulan kieu maaf di situ kaharti tadi kaselangku heureuy ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah jang naon jang muludan sabaraha maaf contoh ieu udunan muludan teh masyarakat kur 1000 perak ewang jangan berkecil hati Allah akan balas dengan nilai 700.000 alhamdulillah
Ibu jeung bapak berinfak di jalan agama Allah. Buat apa? Ngabangun masjid. Jang naon nyieun pasantren, jang naon jang majelis taklim, jang naon jang ngabantu korban bencana alam Kabupaten Cianjur, jang naon jang santunan yatim piatu, sunatan masal, sabaraha wang udunana. Maaf, cuma 10.000 rupiah. Udunan 1.000 perak tapi kompak babarengan. Masya Allah, jangan berkecil hati. Demi Allah, Allah akan balas dengan nilai 7 juta. Alhamdulillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Semakin banyak ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah, maka semakin banyak pula Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan, dengan catatan lillahi ta'ala alhamdulillah. Ternyata ya Allah ya Robbana, ladang sedekah teh lain leutik pahala napa. Untung we kukuring di bejaan, lamun teu nyaho maka hampura diganjar sote keur nu nyaho euy kana elmuna. Urang ayeuna mah nyaho kikieuan teh lain leutik ku Allah digantianana. Ternyata Allah mah teu ngabubazirkeun ladang jerih payah urang, tanaga urang, kacape urang, kesang urang, kasabti sukeluk, ngaduk-duk boga bati dikorbankeun jang Nabi. Ya Allah ya Robbana, ternyata gede ku Allah digantianana. Alhamdulillah. Urang amalkeun yuk, urang amalkeun yuk, urang amalkeun yuk. Kebetulan ibu bapak jamaah asada rahimakumullah, Yasim Kuring saat ini Pak sedang penggalangan dana untuk membantu korban bencana di Kabupaten Cianjur Pak. Saya mengajak, mohon maaf saya tidak meminta, tapi saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin anu aya di kampung Babakan, urang bantosan yu sasiereun sabeunyereun dulur urang nu aya di Kabupaten Cianjur. Mereka saat ini ya Allah ya Robbana Pak, loba keneh anu teu acan kabagian bantuan. Insyaallah nanti akan saya sampaikan pas tanggal 28 November ya nantinya. 28 November saya akan berangkat ke sana. Kebetulan tanggal 28 saya jadwal di Cianjur di wilayah Warung Kondang, jadwalnya batal. Kenapa? Karena masjidnya runtuh Pak. Jadi titik anu kena nate Warung Kondang, Cugenang, Gasol, Garogol, Benjot, nyarahon teu? Ya percuma ku aing dijelaskeun dia coba. Pokoknya mah hancur, ratusan imah, ratusan hampir ribuan jika nari korban Bapak. Ya Allah ya Robbana, ayeuna tinggal tapakuran kurang. Bayangkan kalau posisi mereka ada pada kita Bu. Dibalikeun lamun tema di dia gempa bumi terjadi, mungkin mereka yang membantu kita. Betul gak? Leres teu? Urang bantosan yuk. Saya minta kepada para panitia untuk menggelarkan sorbannya atau menggelarkan kardusnya. Mari kita donasi bareng-bareng seikhlasnya, saridona. Ibu kendai nu penting mah ikhlas, urang kajeun gede oge, bener teu? Daripada urang mere leutik teu ikhlas, bener teu? Mending kene ikhlas tapi merekna gede daripada leutik teu ikhlas. Silakan, mana panitia mana? Halo, sok panitia siap-siap. Nanti kita sambil membaca sholawat bersama tim Hadroh Al-Bakekok. Naon boga ngarancak? Oh atas, naon namina? Al-Hidayah. Cek aing teh Al-Bakekok. Al-Hidayah da eta tuh gorengan kadaharanana. Siap, siap. Coba panitia santri asandami mana santri? Bantu santri. Nanti saya kasih komando Pak. Kita sambil bareng sholawat tim Hadroh Al-Bakekok di poho. Nanti Al-Hidayah. Siap-siap. Ibu, Bu. Amanah ti kuring. Hiji niatan sing supaya Allah ngaganti ka urang. Ngagantina ibu ngaganti lain ku rupa duit wae, ngaganti ku kasalametan, ngaganti ku kabarokahan. Amin. Ya Allah ya Robbal.
Dan saya imbauan kepada jamaah di sini, mungkin barangkali ada di antara ibu dan bapak. Kalau tuh da aing teu didenge ngomong kene, engke heula dengekeun heula. Halo guys. Bisi di antara ibu jeung bapak anu boga pakaian anu geus teu kaanggo loba teuing, khususna ka bapak-bapak. Bapak-bapak nu di masjid dangukeun. Mereka butuh pakaian Pak, butuh sarung. Engke ku aing can di komandoan cicing heula dia, cicing. Butuhan sarung Pak, butuhan jaket, apalagi di sana daerah dingin Pak. Sami jeung di dieu daerah tiris dia. Jadi lolobana nu mere teh baju awewe. Tadi sim kuring menang informasi. Mohon maaf biar real aja ini mah. Kita percaya ku aing ditempokeun. Balager da Ibu. Kapan foto? Nah, wasoraan sepedut. Ibu, iya sorana badot heh. Tapi setelana kenapa? Karena kurangnya pakaian lalaki, jadi dipakai baju awewe Pak. Ya lalaki unggul ya. Ini serius Pak. Tapi maranehna bisa seuri kene urang macan pugu bisa seuri ka musiban kieu bener teu? Baik. Bantosanana tos katarang pipisan, hati nuhun pisan. Enggak lengkapna nu kararieu unggul. Jadi diheureuikeun heuh. Heuh da dongkapna nu kararieu unggul atuh nya dipake we daripada buligir bener teu? Leres teu? Mereka sedang butuh Pak, kerbutuh-butuhna benar-benar. Makanya bisi bapak-bapak nanti saya tunggu setelah selesai ceramah bisi aya di imahna nu boga jaket anu geus teu kaanggo, kaos nu geus teu kaanggo, asal aya ngaranan 3 roda saya ulah nu kitu mah tuh. Atawa kaos partai teu kudulah kitu nya. Ieu mah urang mah kurang bener-bener nulungan. Siap? Siap? Siap tim gelar sorban Hadroh Al Hidayah. Tuh si akang ieu mah satuju ku aing ngaranan Al-Baqeqo. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sambil baca salawat bareng-bareng. Siap? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah fi ahlil badri ya Allah, fi ahlil badri ya Allah. Semua salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Arab Quraisy bangsana. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun na di Mekah wangi sanen tahun gajah. Wangi sanen tahun gajah. Salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
panambahna sareng sagiji unjulna 70 panambahna sareng sahiji unjulna semua sahiji unjulna salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya mening embur di bumi nahurung mancur di bumi nahurung mancur semua salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, silakan panitia sekarang dihitung, nanti saya akan kasih informasi kepada seluruh jamaah hasil nak menang sabaraha mungkin ku abdi disampaikan tanggal 28 November ibu. Penting tadi mah aing menang 7 juta teuing ya ayeuna ya. Jadi lamun ngukur kadar mawanan jelema si ieu teh berehan apa koret jigana penting ayeuna kesimpulanana. Insyaallah barerehan sadayana amin. Ya Allah ya Robbal. Saya aturkan jazakumullah asana jaza kepada ibu dan bapak yang sudah mendistribusikan sebagian hartanya kanggo nulungan dulur urang anu kakenaan ku musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Sing yakin mah ku Allah bakal dibales. Pak, sing yakin Allah nu bakal ngabales. Barangkali Allah akan membalas kita dengan kekayaan, barangkali Allah akan membalas kita dengan keselamatan, barangkali Allah bakal ngabales ka urang sadayana ku kabarokah. Amin ya Allah ya Robbal. Sekali lagi saya ingatkan kepada bapak-bapak yang punya pakaian kebanyakan anu geus tara dipake daripada mubazir, ya Allah urang mah baju loba batur mah beak bajuna sok silakan bisa diambil nanti setelah pengajian sok titipkeun abdi ngantosan di bumi Kang Haji naon tadi teh ngaranna Kang Haji Heri nanti akan saya bawa Pak. Biasana mah geus ceramah aing balik bae karena hayang ngabantuan ka ditu da karunya pesantren loba nu ancur imah loba nu rugrug. Ulah salah Pak, lamun urang cicing, lamun umat Islam cicing, coba kali-kali aya perwakilan ti ngalongok ka ditu. Tenda-tenda gereja loba di ditu Pak. Tenda-tenda misionaris loba di ditu. Kabayang teu lamun umat Islam kurang perhatian bisa jadi akidah orang ditu bisa jadi diperjualbelikan. Naudzubillahi min. Atuh ibu tuh kumaha? Tungtung nama jadi agama Kristen. Naudzubillahi min. Batak sing rarido nyabunya mudah-mudahan da Ari Arjuna ngabangun pesantren can pernah gelar sorban, ngabangun pesantren can pernah nyeun proposal, ngabangun pesantren can pernah masangkeun drum di tengah jalan ngan maksakeun we gelar sorban teh da biasana mah Arjuna Matara can pernah sama sekali gelar sorban kecuali nyameur nu butuhna oge da dulur urang babarengan. Leres teu Bu? Hoyong nginum heula nyabunya. Oke. Ya beda ya naonnya. Bodas. Heran. Bedanya tutup nanya. Aya susu mah aya nu kieu gede. Aya titik hideungan ieu na. Susu iya tutupna beda ajengan anu hideungan. Hari ieu mah tibang kieu doang. Iya we geus menang mawa. Menang ngajampe abah di imah. Pidoana ti sadayana rehna insyaallah jisim kuring bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ah. Ah. Cai herang geus diinum tinggal nginum. Astagfirullahaladzim. Teu sopan saya mah ka ustad teh kasar ngomong teh ulah susu atuh saring bahasa teh ulah susu sing lemes ka ustad mah nenen. Ibu maaf ini bukan bahasa vulgar bu, bahasa lemes. Ibu lamun rek nyusuan budak bahasa lemesna kumaha? Jadi mak kumanya kayaknya lamun aya kiai ajengan ustad datang ka imah peperining emak teu bisa mere susu gunus sugema atuh bahasa-bahasa sing geunaheun. Ajengan bade nginum teh manis. Lain kitu meureun suara mamanya. Ajengan bade nginum teh manis, bade cai kopi, bade nenen. Amburama. Resep abi mah ningali emak mah semangat kana ngaji cengarkeun mak wilujeng nenen. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah. Ieu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katinggalina masih kene kompak semangat sanajan lain di bulan Rabiul Awal lamun nisbat dina salat ieu teh minangka ba'diyah Pak. Alus ieu teh sae Pak. Apan ieu mah lain Rabiul Awal tapi pandiatna urang cinta ka Nabi leres teh. Ngedalkeun kadeudeuh urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Anu aneh mah jelema di tahun 2022 mendekati 2023 teknologi semakin canggih, perkembangan zaman semakin maju. Leuweung-leuweung di Sukabumi mulai dibabadankan, jurig-jurigna mulai kalalabur, jalan tol mulai dibuat. Tapi masih kene aya anu anti kana maulid, anu ngabid'ahkeun kana perayaan Maulid Nabi. Bahkan mereka berani memponis bahwa peringatan Maulid Nabi itu hukumnya haram. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Anu jang bahan pola pikir urang kieu mah cacak-cacak muludan masih kene diramekeun di mana-mana, di kaler, di kidul, di kulon, di wetan muludan kene. Malah batur mawani ngondang mu balik kondang, di Bandung diundang Ustad Hariri, di Jakarta diundang putrana almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, di Sukabumi diundang Kiai Haji Jainuddin Mencret. Pengajian digembor-gembor di dieu kaler kidul kulon wetan muludan bahkan beranjeng peuting. Tapi maksiat akhir zaman teureun-eureun cacak-cacak muludan masih kene aya. Komo lamun muludan di eueuh. Keheula atuh. Muludan rame di mana-mana, tapi kenakalan remaja semakin merajalela. Cacak-cacak muludan masih kene aya. Komo lamun muludan di eueuh. Komo bapak-bapak mah muludan rame di mana-mana. Tahu jangan kunaon. Bahaya kita salah ngadonan Pak. Nganomat muludan tiap tahun diayakeun ulah aya paribasa seperti kieu. Padudan padudan aduh Mang Dadang. Emang Mang Dadang aya? Oh. Di panggung. Oh, sorry dang atuh nah. Nggak tutong di ngaranan diomongin biasana aing nyen teh sok anu nyawer. Di dia mah eueuh. Oh uih kan aya nu nyawer.
Oh lain doi eta mama. Kena. Padudan, udud padudan, aduh bapak-bapak nu balalager. Ngalasulu di korangan muludan rajin muludan aduh bapak-bapak orang babakan aduh balalager salat subuh kabe akur aing malah yang nanya ke bapak-bapak bisinya bohong bu jawab sing jujur bu ibu salaki ibu sholat subuhna loba di masjid loba di imah di masjid apa di imah alhamdulillah kok Arjuna alhamdulillah nya bu alhamdulillah caroge ibu natepan subuhna di imah dari sholat subuh mah di imah alus di masjid mah leuwih nu goreng patut mah nu teu daek jadi bu dagukeun ibu lamun salaki ibu sholat subuhna di imah tong diganggerekeun mun bisa mah dukung mukena bikeun ka salaki kabayang salaki ibu sholat subuh di imah make mukena kumisna baplang di tempo-tempo percis kura-kura ninja kosna video tadi bangna teh kitunya Allah Pak gitu ku aing ditanya gitu Pak hikmah peringatan maulid nabi keur ka bapak-bapak elaanan Pak pan urang teh kieu anterek menteladani akhlak rasul betul arek mutabaah kana naon rupa pada melan kangjeng leres atuh ku kituna hikmah peringatan maulid nabi heulanan keur ka bapak-bapak tingkatkeun keimanan tingkatkeun katakwaan kompakkeun di kampung babakan dengan melaksanakan sholat berjamaah fil masjidi di dalam masjid. Tugunaheun aing mah sampe ka titik kunaon. Ieu mah make kana toa langsung beurnya. Pake toa teu kana toa teu. Oh di kana toakeun cabut atuh teu ngeunahun. Ih, naon ame kadenge ka ditu? Teu ngaruh, sateu nu ngaji mah di dieu anger. Bener teu? Jadi we beban ka tukang son goreng di mana-mana ge dijiekeun kana toa teh goreng. Hayang kadenge kanu jauh. Ngaji ge harenteu batur mah Kang. Nu ngaji mah di dieu bener teu mah? Leres teu Pak? Cabut. Kang cabut. Anu kana toa cabut aing beak suara di kieu-kieu. Coba turuk tuh. Angger goreng. Turuk tuh. Nah, jadi aya pecah-pecah kitunya. Turuk tuh. Tuk. Mayan. Sautik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benaun tuh? Benaun, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geunaheun raos atuh ari geunaheun mah dulur hayu urang ngaletkeun keuy ngabandalet ngembat ngentang pinang urang ka mana urang ka masjid arek naon ka masjid
urang nempo anu adan pan ngeunaheun mah adana nu adana budak ngora orang babakan jelema teh ngabring dararatang ka masjid kolot budak awewe lalaki ini aki-aki ngabring ka masjid janela pinu lawang panto pinu nempokeun nu adan beres adana baralik deui salatna manteu tapi alhamdulillah ibu kang ari nu adana budak ngora di kampung babakan mah jelema teh halaladir dara rongkap ka masjid sanajan bari teu salat bener teu atuh mudah-mudahan ka hareupna mah daek jeung migawe salat-salatna amin ya Allah ya Robbal ieu mah rek aya dukungan kumaha rek haneut kumaha ieu masjid naon namina teh Al-Hidayah ya Al-Hidayah masjidna ge Al-Hidayah rek haneuteun kumaha Masjid Al-Hidayah rek rame kumaha Masjid Al-Hidayah rek seungit kumaha Masjid Al-Hidayah ari nu ngokojoan di masjidna aki-aki subuh-subuh aki-aki ka masjid nakol kokol geus semplak atuh bedugna ge geus bolong coba genaheun mah ya black belum aki-aki ada nu buntut tinggal sapasi kumis tinggal salaman Allahu akbar akbar wah ampun apa boro-boro nu salat nu panasaran ge eueuh betul tungtung nama si aki beres adan lieu ka tukang ret eueuh sasaha pada akhirna eta si aki wawar dina speaker imbauan ka masyarakat babakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hararudang waktu geus nunjukeun jam ai jam nagi leungit incuna meureun lah tungtung nama siapa ngageroan babaturanana buah jaja buah maman Kang Aep Mang Agus buru-buru gerak ka masjid aing di masjid sorangan sieun aya pasaran ya tungtung nama sing torojol aki-aki Pak da kumaha nu ngagero pan meureun bener teh sing torojol aki-aki percis reuni tahun 45 eta tungtung nama nakol badug aki-aki anu adan aki-aki anu tarhim aki-aki anu qomat aki-aki imamna aki-aki Allahu akbar Kul inna sholati wa susuki wa yamaha wa ir'iki si aki jadi muka showroom ya maca fatihah maklum huntu geus ompong geus lemong teu pasoha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin singkat nama gurawil maghdubi alaihim waladdallin mamum aki kabeh ngajawab wah baca surat boro-boro nu panjang nu pondok ge mah teu angeus-angeus maklum geus pikun bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada coba hayang ngadengin nu ngora hayang ngadengin nu ngora Pak ngomong Pak ngaji ulah diem-diem bae mentang-mentang di jero atuh di luar teh tunggu jari wae
Ya ampurannya mana aya orang Sukabumi bahasana kasar teh cara orang dieu nya ampurannya. Coba yang ada ge budak orang. Ieu nu dua anak teu reka mana meniliheur aing nempo. Coba mana bapak-bapak nu ngora mana hayang ngadenge suarana. Pemuda teh nu mana? Mapa bisi bapak teh nyaho definisi pemuda, bisi teh nyaho ta'arif pemuda. Nu ngaranna pemuda bahasa Arabna syabun hartina anak muda. Menurut Syekh Nawawi adalah di umur 40 tahun kahanap eta budak ngora disebutna. 40 tahun ke bawah itu anak muda namanya. 40 hiji kaluhur kolot. Matak lamun umur 40 hiji kaluhur kalakuana goreng patut kene bloon eta. Coba yang ngadenge mana sorana ieu pemuda teh mana pemuda 40 tahun kahanap. Pemuda. Tarik nabelah dieu. Anu umur 40 tahun kahanap teh nemalan coplok dia huntuna balik ti dieu teh. Pemuda. 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 Aki-aki adan halus goreng. Halus siapa perening siap tidak? Betul. Aki-aki tarhem halus goreng. Aki-aki komat halus goreng. Aki-aki ngimaman halus goreng. Halus nganeh dengekeun pemuda orang babakan. Lamun pemuda nu adan, pemuda nu tarhim, pemuda nu komat, bahkan pemuda nu pinuku pangaweruh jembar ku panalar nu marsagi ku pangarti anu ngokojoan salat berjamaah di Masjidil Hidayah, di Masjid Al Hidayah, maka eta mah leuwih alus, leuwih leuwih alus. Tidak aing seureuna pemane ceng. Pak dengan sholat berjamaah. Saya yakin Bapak pun tahu 27 derajat saeutik pahalana moal dikurangan Pak. Cuman saya ingin menegaskan, mohon maaf lahir dan batin. Jelema nu ninggalkeun kana sholat, hati-hati Pak. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro. Jelema anu ninggalkeun salat boro-boro 5 waktu, 1 waktu saja muta'ammidan dengan sengaja, maka faqad kafaro, jelas keluar tina kaislamanana. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Bu. Kalian tuh jangan kumaha teh. Wih 30 juta ya deh. Hasil donasi Kampung Babakan Cibuluh Garut. Lain Babakan. Babakan Cibuluh. Cibuluh Garut RT titik Gauhan. Daya teu kita dicerat itu RT na di RP 32 3.200.000 rupiah. Alhamdulillah. Besok akan saya sampaikan ngan abdi nyuhunkeun widi ka warga masyarakat sadayana di dieu. Mungkin badar bade ngadamel. Jadi abdi gaduh paguyuban badar Pak, namina badar teh maksudna pasukan badar teh singkatan balad Arjuna gitu maksudna mah. Mungkin dihandapna ku abdi sing ridho ditulis kampung ieu jadi kieu donasi Kampung Babakan Cibuluh Kabupaten Garut, tapi nominal nama teh disebatkeun era atuh sok ieu gitu bener Cok, leres teu kitu bisi nyahoeun orang itu nu penting supaya nyaho we bahwa orang Cianjur nyahoeun orang dieu teh paduli ka orang ditu. Alhamdulillah. Wala ria wala sum'ah, tapi urang mah ieu mah syiar supaya orang ditu bisa nganuhunkeun ka jelema sabab teu kaasukeun syukuran ka Allah ketika eta jelema tara syukuran tara nganuhunkeun ka jelema. Betul? Leres. Nepi ka mana bieu ngaji? Biasa itu melotot biasa. Bu,
ternyata dulur jelema nu ninggalkeun kana salat boro-boro di neraka bujang-bujang di akhirat di alam kuburna ku Allah bakal disiksa di baturan ku orai naon kobra sanes lain mah sanca bodoh sanes orai naon atuh turutan kuring ngomong meh apal bareng-bareng Sujaul Aqra tuh 2 3 Sujaul Aqra urang tarik Sujaul Aqra me abdo sakali deui Sujaul Aqra ular Sujaul Aqra yang akan menemani orang yang senantiasa meninggalkan sholat sewaktu hidup di alam dunianya Pak. Hati-hati Pak. Ulah talalang ke kana sholat cuna ngabahas sholat mah ajengan setempat oge mineng lamun mingonan kenapa sering sholat yang sholat bae nu dibahas maaf mah lamun nisbat dina duit 1 juta eta sholat ibarat angka hiji ari duit 1 juta nolna sabaraha hiji ari angka hiji na aya sabaraha aya hiji jadi kabeh angka aya 7 nu kahiji nya huruf hiji lain huruf nya angka hiji sasesa nama 0 kabeh salat nisbat dina duit 1 juta ibarat angka hiji 0 anu kahiji diibaratkeun puasa 0 anu kadua ibaratkeun zakat 0 anu katilu diibaratkeun umroh jeung munggah haji 000 nu sedena ibaratkeun amal-amal nu lainna artinya apa duit 1 juta ditajong angka hiji nah tinggal sabaraha wah tapi bisa ngitung ya duit 1 juta ditajong angka hiji nah tinggal angka sabaraha 0 nu sabaraha hiji teh lamun ibu gede ka warung mawa duit angkana 0 kabeh laku moal berharga moal kenapa uang cuma 0 bener teu boro-boro 0 na genep najan 0 na ribuan ari angka hijian mah teu berharga betul artinya apa dulur salat adalah poin nomor 1 apalah artinya puasa apalah artinya zakat apalah artinya orang bolak-balik ka tanah suci Makkah wal Madinah al Munawwarah lamun urang ninggalkeun kana salat maka kabeh amalna moal ditarima ku Gusti Allah naudzubillahi min makana hikmah peringatan Maulid Nabi ieu khusus keur ka bapak-bapak heulaanan Pak budayakeun salat berjamaah fil masjid di dalam atuh keur ka ibu mah da saena netepan di bumi atuh aya rencang berjamaah baturan berjamaah sareng urang kali atuh lamun caroge wegaheun ka masjid ajak berjamaah di bumi insya dua cenah nenen heula Lujang nenen hayangin alus tutupna aing resep kena kieu tutupna daripada ieu uli badak kieu cicing mah ngarti cicing nu kadua hikmah peringatan Maulid Nabi khusus keur ka ibu-ibu ulah aya paribasa seperti kieu Bu padudan udud padudan aduh cemimin aya deui cemimin aya di dengaran mimin aya oh sorry atuh min kula almarhum ya Allah mudah-mudahan cemimin sing dipapak ku rahmat wa magfirah di alam barjana aing jadi sieun
ganti ngaran atuh Kokom. Ngaran Kokom aya. Eti, Nunung, Maimunah, Moy maneh. Pun aing bahaya bahaya. Oh ngaran legend moal aya, ngaran zaman baheula cara Dewi gitu teh. Ngaran Dewi, Sinta, Santi, Maisaro, Moesirah. Anggong dia nyebut cemiminnya. Geus tong di ngaranan deh atuh aman. Padudan udut padudan, aduh ibu-ibu anu balalager. Anu nyawer naik taksi kahujanan muludan rajin muludan aduh ibu-ibu orang babakan Cibuluh anu balalager kasalaki mah angger ngalawan. Ayat tadi dia nusok ngelawan kasalakina. Jadi ayat nusok ngelawan kasalakina aya. Saleutik loba. Tiungna nu warna kumaha. Eta. Nu koneng majarkeun. Anakna eta nu ngomong. Beurang sok neulepas apa cenah. Bu, ibu, bu, ibu ayah, ibu araraya, bu ayah, jawab sing jujur, ibu sok seri taraka salaki. Asa kustan mun salaki bogaeun duit. Giliran salaki teu gablageun duit boro-boro hayang seri monyong kawas asupan. Komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadia hararese budak beuki mewek nu nagih rabang bang emok dararatang curiga aing beda kiceupna aya emang di dieu sok pinjem duit ka bang emok aya cakep belah dia aya nu sok pinjem duit ka bang emok aya oge deui nya betul cek si acek anu ngaku belah dinya mah kena aing nyam duit ka bang emok mah teu nanaon ku kuring didoakeun asal ngaji sing bener penting ieu nya tahu kan tafadhali dangukeun cek Kang efekna turunkeun Kang cek efekna turunkeun cek geus kamu nanya bu besok nginjem duit ka Bang Emo ku Arjuna didoakeun ieu diuk di majelis nu mulia ieu diuk di majelis Kangjeng Nabi ieu diuk di majelis maulid nu sok pinjam duit ka Bang Emo didoakeun ku Arjuna ya Allah nu sok pinjam duit ka Bang Emo balik ti dieu sing laloba duit wih loba ning nasabahna euy tah reka mana atuh neng sok ngalilieur aing bu ya Arjuna rek rada peureus ceramahna wios kajeun moal heureuy deui wios moal ngambek moal ngadat moal pundung moal mere berkat kena eta mah urusan Kang Haji Heri bu maafnya aing karek-karek calangap dia oh mohon maaf kupingkeun ku sadayana buka mata hatena anu cek Allah
anu cek Allah haram dina Al-Quran malah asup kana kategori ribawi diantarana transaksi riba nu dilakukan ku Bang Emok jeung ibu-ibu orang babakan Cibuluh cek tata reka mana tata seje reka mana nu tiung ping atuh reka mana itu nasabah boa da sok kapanggih cek lamun kuring ngabahas ieu heg balik ka eta nasabah eta soalnya panas merenang bu ngecek Allah haram dina Al-Quran asup kana kategori ribawi referensi pangeling ti Allah wala takulur riba omat ulah ngadahar barang riba dibedah ku barudak santri la didinya asup kana la nahi anu hartosna wagelan larangan cegahan keluar qaidah usul fikih al aslu fin nahyi litahrim bahwa eta ayat ngajelaskeun mutlak haram transaksi riba diantarana Bang Emok eta mah jadi marolotot ke aing teh silih harewas belah itu maruk teh kadenge meureun ku aing majarkeun teh ari butuh hukum teh bisa dikelaku pangabutuh sekali haram tetap naon untungna urang nambut artos ka Bang Emok ibu budak ku aing dikutuk ya budak didoakeun sajang mana sing jadi ajengan wah taheun budak naon untungna urang nambut artos ka Bang Emok hapunten bunda Arjuna lain ngeritik karena pagawean batur lain musik karena pada melan batur tapi da kumaha atuh katerangan kedah didugikeun leres teh bener teh kunaon Arjuna tadi nyarios make moal heureuy maaf ieu geus jadi virus masyarakat Pak ieu geus jadi virus masyarakat bahkan saya ceramah di Cianjur sateu acana diharewosaneula ku kiai setempat ku kasepuhanana Haji punten hoyong dipangbahaskeun terkait ribawi terutami nu aya kaitanana jeung Bang Emok margi di dieu tos jadi virus kanggo masyarakat orang dieu ngeri di dieu teh gara-gara Bang Emok jadi ancur usahana gara-gara Bang Emok jadi bangkrut pangabogana gara-gara Bang Emok acak-acakan rumah tanggana bahkan gara-gara Bang Emok terjadi perceraian eta teh kakarek di dunia komo di akhirat meureunnan punten hoyong dipangbahaskeun ya Allah kaget saya Bu atuh nu tadina jelema aya pangaboga usaha aya ngadak-ngadak bangkrut dijual imahna da katempuhan kudu mayar bangkena teh gara-gara Bang Emok di Ciwidey mohon maaf pasar Ciberem saya ceramah di sana di depan para pedagang saya bongkar terkait hal ini ya Allah ya Rabbana turun saya ceramah DKM ngomong ke abdi nuhun geus dibahas Bapak di dieu memperjuangkan masyarakat supaya jongkok nu aya di pasar Ciberem dikelola ku masyarakat setempat Alhamdulillah geus dikelola ku masyarakat setempat tapi setelah datangnya Bang Emok setelah datangnya para Batak-Batak dan Bang Keliling 47 jongkok disita ku maranehanana ya Allah sakitu teh kakarek di dunia geus didohirkeun naon untungna urang nyiem duit ka Bang Emok saya bahas Bu setelah itu ceramah daerah Cianjur jamaah ngayapak ngarebu mayoritas ibu-ibu Pak ibu-ibu pangharupna ragam ngarebu jamaahna acara tabligh akbar ya Allah ya Rabbana setelah saya bahas alhamdulillah apa yang terjadi ibu-ibu nu ngadengekeun nya 8 urang eta ge nini-nini di mah nu kituna teh nu ngaraji kenehna teh da meureun geus teu dipercaya ku Bang Emok na meureunnya geus kolot cenah ieu mah Bu wios peres wios abdi moal ngomongkeun Al-Quran moal ngomongkeun hadis moal ngomongkeun ijma ulama atawa kias urang make dalil akli we heulaanan make logika we make logika coba buka mata hate Lur naon untungna urang nyiem duit ka Bang Emok lamun urang nyiem duit ka Bang Emok gedena 1 juta rupiah ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan punyahoan berarti benar
Euy giliran urang mayar ka Bang Emo kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan. Lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan. Lamun nginjem ngomong kabeh lamun mayar kabeh ngomong lamun nginjem eta lamun mayar nginjem narima dikurangan Pak mayar urang kudu galeuwian dengekeun ku bapak-bapak dia nu sok ijinan nginjem duit ka Bang Emo ka pamajikanana kang nginjem teh narimana dikurangan mayar kudu dileuwian kalau memang prosedurnya seperti itu. Bang Emok nulungan apa nyekek nulungan apa nyekek nguntungkeun apa ngarugikeun. Lamun geus sadar wahai orang babakan anu dicintai ku Allah jeung Rasulullah Bang Emok teh geuning lain nulungan bukti namanya kek lain nguntungkeun fakta nama ngarugikeun. Lamun aya Bang Emok di kababakan mending diantep mending diusir diantep apa diusir antepkeun apa usir. Warga babakan siap usir Bang Emok siap siap berantas rentenir siap takbir. Ibu-ibu simpel apa? Siapa pagi ku aing mana leuki kene jauh aing. Ya jauh aing. Bu, kampuran aku mah itu katerangan. Bejakeun deui tong. Kajeun pahit kajeun. Pada Arjuna kamari mah teu nyaho. Heuh, aing teu nyaho mah untung. Lamun teu nyaho mah untung. Ayeuna ku Arjuna di bejaan berarti kamari teh dosa. Ayeuna mah geus bayaran heula sing lunas tong nginjem-nginjem deui. Sepakat? Sepakat. Tata-tata silih harewas di hareupeun masjid tah. Nah, kadenge ku kodeng sok kodenge. Urang mah teu pipiluan. Urang mah teh pernah nginjem. Urang mah sok nempokeun we batur ngariung di kelompok-kelompok eta teh. Mun terebo Salasa atau selang sapoe kana Jumat eta teh. Ngariung di beat kabeh ngangkatkeun leungeun aku berjanji akan bayar hutang tepat pada waktunya. Apabila tidak tepat surat tanah di bawah. Al-Fatihah. Ibloon amat aita jelema kikituan kajebak ibu katipu ibu arek narima duit isukan geus mayaran di ku duit eta kene gelo aing katipu sate katipu. Daripada Arjuna ngomong sorangan ngabalakbak mending urang baca kateranganna bareng-bareng yuk. Urang baca bareng-bareng yuk. Nu barokah hutang ka Bang Emok mending baca bareng-bareng mudah-mudahan Allah ngalusurkeun taufik hidayah jeung rezeki nu gede jang mayarna amin. Ya Allah ya Rabbal sok tuturkeun jisim kuring bismillahirrahmanirrahim. Sadayana baca Pak baca nu di jero masjid baca bantuan aing siar jang nguruskeun pamajikanan di dia eta. Ayo turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ar-riba reka mana atuh ece neangan senang padahal mah Bang Emok nage tutup keneh wayah kieu mah aduh cenah teh ka pagi koy kita sama balik kena tata tilu cenah nah tilu cenah kayaknya sadalapan we pokona mah nasabah tilu cenah mangga nasabah pilih bade balik moal lunas tah hutangna moal sana bejaan aja aya keneh nu bade uih aya keneh lamun orang awak teu pati cager mending diubaran mending antepkeun cenah kronis mending diubaran antepkeun cenah kronis
awak kurang diubaran gidi ka rumah sakit konsultasi jeung dokter ku dokter teh pek diponis penyakit naripu pisan tuluy ku dokter dibere obatna pahit pisan di dahar moal obatna di dahar moal moal kajeun teuing paeh berarti nya mending kene bae belah direk di ubaran moal di dahar moal ubarna di dahar moal apan pahit sabab awak hayang cager sabab awak hayang cager sabab awak hayang pahit-pahit ke di dahar we dah hayang cager awak teh hayang ngeunah kene hayang jongjon ningali anak sukses hayang jongjon ningali incu bener teu Bu leres teu Bu matak pahit-pahit oge eta obat mending di dahar eta obat mending di beda jeung nu belah dieu mending paeh aneh aing kararak bagi jelema kieu hate orang kena ku penyakit loba maksiat gara-gara terjun kana riba urang ubaran yuk tapi keteranganna pahit wios mudah-mudahan hate cager hate nak jadi hampang kana ibadah eta jadi hampang kana balikan dia gara-gara nu balik aing serius ya keur ngomong ieu Bismillahirrahmanirrahim Idza zahara cicing eta hitut bae Idza wah sakongkol jeung Bang Emok ieu sakongkol ieu Idza zahara Bekoryatin Pakoda ahalu Liang pusihim Adaballah Saur Kangjeng Nabi Kieu pihartoseunana Idza dhahara bila mana terang-terangan naon euy arriba pagawean Bang Emok di mana euy di Koryatin di Kampung Babakan Cibuluh Faqad ahallu mangka nyata-nyata eta warga Babakan sarua jeung mancing kana naon euy azaballahi kana siksaan Allah kana siksaan kana siksaan sebetulnya ini akan menjadi jawaban kondisi saat ini mah. Coba pikir kurang, punten Ibu. Kenapa Indonesia ini bencana teureun-eureun semakin bertubi-tubi? Tahun komari-komariona Labuan Carita belesat tsunami gede susul deui ku anyar beres anyar kajadian deui rame 2 tahun COVID-19 betul beres corona ya Allah ya Rabbana eta Omikron datang ke Indonesia beres Omikron gempa bumi Cianjur 5,6 skala Richter hancur. Kenapa musibah bencana ini semakin bertubi-tubi Umi? Coba tanyakan ke Mang Ebit. Nyaho teh Mang Ebit?
Teu gaul. Tuh cek mah Ebit GAD, mah Ebit GAD. Pak Ebit? Iya. Kenapa musibah semakin bertubi-tubi di Indonesia? Pingin tahu jawabannya? Iya, pingin tahu. Kamu nanya? Banget sia jawabnya, hotel. Kuma Ebit ngejawabna. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau malah mulai bersama dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ternyata Ebit ngajawabna kalani tadei nanya kana jukut anu keur ngagoyang. Dalamun dijawab ngomongkeun goyangan dulur jigana pangna ieu alam dunia bergoyang sabab loba jelema nu salah ngagoyang, loba nu salah da kuduna mah nu digoyangkeun teh sirah dipake zikir la ilaha illallah. Ari ieu mapan kalakah bujur nu digoyangkeun doi yang ngedomre. Naudzubillahi min. Makanya alam dunia pun ikut bergoyang, Pak. Tapi jawaban yang kita baca tadi mungkin ini adalah jawaban kejadian ini diantaranya, Bu. Tadi geus dibaca dalilna ku sadayana. Idza dhahara lamun tos terang-terangan mah. Naon nu geus terang-terangan teh? Arriba transaksi Bang Emo. Ayeuna geus terang-terangan. Bener teu? Leres teu? Teu nyahoeun jelema teh kadang aya nu nyaho haram, aya nu teu nyaho eta oge. Geus terang-terangan ieu riba pikoriyatin di hiji kampung pakot ahallu li angpusihim. Dulur eta teh warga masyarakat sarua ejeung mancing pikeun awakna sorangan. Adaballah kana gempa bumi, kana lumpur, kana banjir bandang, kana tsunami. Naudzubillahi min. Ayeuna Arjuna tinggal malikeun ka orang Babaka deh. Orang di Babakan hoyong teh digempakeun ku Allah. Hoyong tadi dihancurkan ku Allah. Hoyong tadi porak-porandakeun ieu Babakan Cibulu ku Allah. Injem duit moal ka Bang Emo. Moal Ustaz ayeuna mah keur ngaji. Bu, punten transaksi Bang Emo sanes di dia unggul. Di Cianjur ge loba. Makanya para kesepuhan mohon maaf. RT RW lamun nyaah ka masyarakat coba arahkan masyarakatnya. Da baheula lagi geuning teu usum Bang Emok baik-baik saja bener teu? Ulah alasan butuh teh dan lain sebagainya. Bu, kolot urang baheula hirupna leuwih ripuh tibatan urang mah. Leuwih ripuh tibatan urang. Bahkan kolot baheula mah nu budakna 8, nu budakna 10 tapi budakna teh marontok. Sanajan dahar koreh-koreh cok tapi budakna teh palinter, bari saeun ngaji, jadi sarjana padahal ngandalkeun tina kuli macul mah, tapi barokah ku Allah diturunkeun. Kunaon ayeuna padahal usaha keur dikeureuyeun, duit mah nyetok ngan beak jeung beak we kunaon ieu teh? Ieu tandana kaberkahan dicabut ku Allah mah. Injem duit di moal ka Bang Emok. Moal, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Pak RT, Pak RW, siapapun yang punya kekuasaan di kampung ini, lamun nyaah ka masyarakat, mohon maaf, coba
cegah masyarakat supaya ulah nginjem duit ka Bang Emok. Bagaimana caranya? Cari solusinya. Nu aya pangabutuh supaya kacumponan. Hai nu bala leungar, perhatikeun jelema fakir jeung jelema miskin. Lamun fakir miskin geus terjun ka Bang Emok gara-gara jelema beungar koret sia sarua dorakana. Oh jadi marot otot ke aing. Kesel aing gara-gara Bang Emok telah deh. Terus masyarakat eta teh mah tong molotot atuh aing sih. Teruskeun tong ieu teh. Teruskeun teh. Sabab lamun Allah geus nurunkeun bencana mah Bu, boro-boro nu bengal, boro-boro nu ngalayet nu soleh ge ka bawah ripuh. Betul. Betul. Kabayang teu Bu? Lamun kajadianna tengah peuting, ya Allah, Cianjur mah nepi ka kiwari lini aya keneh Bu, saeutik-saeutik oge. Cangkeuleun meureun Cianjur mah taneuhna kikituan wae aing. Ieu mah sing diraksalah amin. Kabayang teu lamun tengah wengi ibu nuju raos-raosna bobo. Cianjur nu boga imah agreng runtuh. Anu masih kene nyaman pun nu teu runtuh pun ayeuna sararena teh di laluar. Di laluar nyarieun tenda. Ya Allah, nyarieun tenda Bu. Da puguh isin aya gempa susulan ti peuting. Kabayang teh lamun ancaman eta datang ka urang ieu. Ya Allah, ya Rabbana, keur ngeunah-ngeunah sare. Komoda pas gegedena mah 1:30 pas 3 ka tukangnya. Pokona nu pertama we hari pertama eta. Aduh anjir cek aing teh makanya keur di WC deh we kita. Aduh aing teh goblok lini teh lain kitu Bu, tapi geblek kitu tah. Blok kulemplang langsung gitu. Itu di Sukabumi karasana kos gitu. Komo di titik bencanana di Cugenang. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan sing diraksalah. Cari tanah jisim kuring. Keur ngeunah-ngeunah we ngopi jeung udud di hareupeun teras. Ududna teh eseceng anu pamere ti panitia teh geuningan. Biasana masa selop bieu mah kur 2 akeun nae 2 ke. Engke ge dibere deui beres ngaji meureun. Biasana masa selop. Apa teh Kang lain nyindiran ngabejaan. Ustad Wawana umroh teu ngabejakeun meureun pohon. Kena di kodoan balik ngaji aing. Punten Kang heureuy campur heueuh. Keur ngeunah-ngeunah udud tiba-tiba sim kuring dicongcong sireum eta bitis cetut alah cek aing teh euy beus nyeri ieu sireum ka mana lompatna ditempuh teh ku jisim kuring ternyata aya sarangna ternyata aya sarangna ternyata aya sarangna atuh harita keneh jisim kuring wah belagu ieu sireum gede mawa lamak tuluy eta lamak dianclumkeun kana solar geus dianclumkeun kana solar dibeungkeutkeun disunut langsung diduruk ku kuring eta kanang sireum wor modar kabeh nu aya di jero kana arti teh naon cenah jadi ngomongkeun sireum artinya apa Pak? Boleh jadi saurang anu maksiat nama, saurang anu badagong nama ka Allah, saurang anu teu ngawaro nama ka Allah, tapi lamun Allah geus pandu kabeh ku Allah diduru, kabeh ikut merasakan kepedihannya. Betul? Betul. Mudah-mudahan Allah mere taufik jeung hidayah ka urang sadayana amin. Ya Allah ya Robbal. Terakhir sim kuring Allahu Akbar geus 11:30 abdi nepi ka jam 12 cicing di bumi Kang Haji Heri bisa ya bapak-bapak anu rek nyumbangkeun pakaian tilas teh apa nu sakumaha cek abdi tadi diantosan di ditu pas setengah jam lumayan tah aya waktu oge terakhir abdi nyuwunkeun doa Arjuna ge nuju ngabangun pondok Bu alhamdulillah teu runtuh kobong aing mah kakarek beres dicor kabayang mun runtuh aduh makanya Arjuna teh tara gelar sorban kitu mun gelar sorban geus tereh beres aing ti baheula meureunna nya ngandalkeun ti panitia we eta ge heueuh mata
Arjuna teh jadi fitnah Pak aya nama cenah Arjuna mah ku duit leutik mah tara datang ya Allah nyeri kana hate teh sia teh mah kudu duit gede wae kakarak datang Gusti ayeuna mah urang duduluran jeung abdi nya Bapak Ibu urang duduluran urang sebatas ceramah urang kul silaturahmi teh engke lamun anu ngomong Arjuna ku duit gede kakarak datang duit leutik tara datang bejakeun eta teh bener kitu ya dukung ai ku dulur mah teh lain dibobotkeun nu penting mah berkah amin ya Allah ya Rabbal duit mah bisa diteangan bener teh leres teh nanya daripada nyen pasantren tina proposal aing teh para ruguh lah duitna teh ka mana eta geus sawareh teh nyaho mending keneh nu jelas ikhlas we ngonang Arjuna mah da pasti ditasorupkeun moal nyieun bioskop moal nyieun naon eta teh disebutna teh diskotik pastina oge ditasorupkeun ka jalan agama Allah bisi aya ibu jeung bapa nu boga budakna hayang masantren datangkeun ka ditu gratis di abdi mah teu mayar listrik teu mayar cicingna dikobong teu mayar cai teu mayar eueuh ngan-nganan teu cai bayaran serius Pak ngan asal daek ngaji sakitu ulah mawa HP dihancurkeun ku aing teu daek ngaji diusir jang naon da aing mah muka pasantren bener teu leres teu gratis ai daharna ta eta mawati mah ya saya kan cuma menyiapkan fasilitas Bu bener teu asal nama abdi digratiskeun budak keur mimiti mah santri 5an yang geus gratis dahar ku aing bere bae 5an genepan ayeuna geus mulai 40 50 oh aing bangkrut coy teh oge geus cek teh dahar masih akakolot teh teh kitu nya alhamdulillah ternyata sepuhna ge ku Allah digampilkeun rezekina da sararea ge aya rizkina makana ku abdi diageungan deui kobongna kitu Ibu tah abdi mah ngabangun pondok di samping aya infak ti panitia abdi gaduh produk Bu tah ieu bisi ieu mah di Kabupaten Garut aya produk cai namina Adawa punten pamukakeun sakedap tah nyieun gara-gara bae dia cicing tah bismillahirrahmanirrahim wah tiis nanya tiis Ibu ngagolak meureun tah ieu merekna Adawa bisa di Kabupaten Garut cai kieu ieu produk Arjuna Bu peseran dari penjualan lamun di Kabupaten Garut sakali di adi nyarios lamun aya di Kabupaten Garut cai merekna naon cenah Adawa ieu teh produk Arjuna ti pesantren Asandami tuh sekieu peseran niatkan karena Allah Ibu lamun meser ieu sarua jeung ngiringan wakaf kanggo pesantren Asandami kitu we lah jadi abdi mah mending keneh ngalabati leutik ngeureuyeuh kobong nu penting menang ikhlas menang halal amin daripada nyen proposal sok sieun panas di dieu kanana jadi budak teh karek beres kobong teh gerebek pinuh deui ceuk aing teh tere amat meureun ieu tandana baro alhamdulillah maleser yu ieu sanes cai mineral Bu tapi cai kesehatan ieu teh cai de mineral atanapi cai RO anu manfaatna biidznillah dengan izin Allah sakali dinya dengan izin mampu menyembuhkan penyakit jantung, diabetes, rematik, darah tinggi, kelenjar, mah lambung, memperawet muda, mencerdaskan otak, memperlancar pencernaan dan lain sebagainya. Loba pokoknya mah. Ibu hayang babari rezeki kudu soda tiap poe soda. Nah makanya lamun ibu di warung mangi cai ieu meulina cai ieu berarti ibu teh sarua jeung soda insyaallah bakal digampilkeun rezekina. Tah rek kamarana tah can beres pan ngomong lagi ucuk dicirian tiung biru tiung hejo tiung biru tua make sarung kamana diuk heula menta doakeun heula Arjuna pada yang didoakeun sok diuk calik kalau ngagarawan eta tiung ping deui ka mana diuk hayang didoakeun heula ya ayo hayang didoakeun heula Bu doakeun Arjuna sing sehat sing panjang umur sing soleh sing istiqomah beunghar dunya akhirat he nu garadu sametan mudah-mudahan sing laluna sametanana sing dibabarikeun rezekina ku Allah
carogena sing maju usahana. Kang ulah kedul Kang, kade Kang ulah kedul kana usaha hati-hati, ikhtiar semaksimal mungkin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lamun geus ikhtiar mah tinggal pasrah ka Allah. Ibu abi nyandak caina ayeuna ieu, beulian yuk. Beulian yuk. Oh lulus euy, mah beuli bangunna teh beulian yuk. Nah kita tuh hayu-hayu lah tuh minimal ngadukung tak gitu. Saya jual murah kobu per botol cuma 100.000 rupiah. Oh mahal murah, mahal murah, dibelian mual. Astagfirullahaladzim. Oh kena dagus katingali tadi KB kicepna kicep balangsak. Enggak bunda bercanda. Saya jual minta ridho lillahi ta'alana. Ibu kanggo pembangunan pesantren, niatkan karena Allah, insyaallah yudhaifu liman yasha. Allah bakal ngalipat gandakeun. Nu gaduh murang kali pasian cai ieu Bu, murang kalina tabarukan ngalap barokah bae. Mudah-mudahan murang kalina sing soleh. Nu teu damang pasian caina saya jual cuma 10.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang caina di mana? Teuing aing ge teu nyaho. Oh itu tuh aya di ditu tuh. Beliannya. Bu, beliannya. Pak, nu dilebat. Belian Pak, belian, bantu. Jelema beunghar, bantu agama Allah. Hei orang yang Allah titipkan rezekinya lebih, bantu agama Allah, bantu pembangunan pondok pesantren. Niatkan karena Allah, insya. Tadi kuring masa kieu dialap cekap Umi. Hapunten sageng-agengna bilih cariosanana kasar maklum. Sim kuring mah teu sarua jeung orang dia bahasana, orang dia mah sae, raos, enakeun kadenge, enakeun ka kupingna. Hapunten sim kuring mah bahasana kasar, maklum orang belah kulon, bari katitisan ku Banten, hampura sageng-agengna, da kumaha teu bisa hayang menyarios lemes teu bisa Ibu. Nu penting mah hatena we Hello Kitty, bener teu Bu? Leres teu? Tasa kitu mudah-mudahan ageng manfaatna khusus pikeun pribadi umum kanggo sadayana. Kirang sinareng langkungna nyunkeun diapunten. Jangan lupa meuli caina wayahna, meuli caina wayahna, meuli caina eta wayahna meuli caina. Allahu yaqdi bihi bati wa fi rohli walana fi darajatil akhirah hutma sofa da'ma kadar. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.